Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu dipikareus. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan nikmat ka urang sadaya. Utamina nikmat sehat oge sareng nikmat lahir batin. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna, sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara temana nyaeta moral jeung akhlak. Akhlak mangrupa paripolah anu aya dina diri hiji jalma anu bisa nimbulkeun lampah kahadean tanpa mikirkeun heula pikiran. Sedengkeun moral nyaeta standar paripolah anu ngamungkinkeun unggal jalma pikeun hirup babarengan dina hiji kelompok. Moral tiasa ngarujuk kana sanksi masyarakat ngeunaan paripolah anu leres tur ditampi. Lamun urang ningali generasi zaman ayeuna, urang ngarasa prihatin. Sabab hasil survei nembongkeun yen rea rumaja anu leungiteun ajen moral, etika, jeung moralna. Maranehna beuki teu bisa ngawasa agamana jeung beuki jauh ti ajaran agamana. Lepat dina pergaulan sareng tata krama ka orang tua sareng ka guruna oge. Ieu mangrupikeun potret kahirupan nonoman ayeuna. Dupi mung sakitu anu tiasa abdi dugikeun. Mugi-mugi biantara abdi bermanfaat. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.